Nyai Manik geus meunang parentah kitu ti anu jadi guru nama harita terus lempang muru kalebah buruan imah Bah Ewon. Kakareke asup kaburuan imah meunang tiu lengkah. Harita lengkah Nyai Manik jadi ngaraneg sabab teu kanyahoan ti mana datangna. Harita di hareupeunana geus aya jajaka kasep anu ngajanteng nangtung. Da puguh di buruan teh cukup caangku cahaya obor nu aya di buruan imah. Harita Nyai Manik bisa ningali kalawan jelas kaita jajaka anu ngajanteng nangtung di hareupeunana. Nu narik perhatian ke Nyai Manik mah baju nu dipake ku eta jajaka beut beda ti jalma anu sejen. Malah sirahna make siger sagarupa teu beda ti satria wadalan karaton seperti dina zaman kerajaan. Nyai Manik memang teu nyahoeun mun jajaka nu ngajanteng di hareupeunana teh Pujaswarna putra mahkota Dangyang Bagaswara atawa Dangyang Bagaswarna. Pujaswarna neuteub antep ka Nyai Manik. Terus harita nyarita, reka mana Nyai Manik tem? Kaula Pujaswarna minangka dulu nanang bule. Anu dina peuting ieu memang kudu ngajaga di luar. Sabab kaula geus nyaho bakal aya jalma anu boga maksud hasud ka dulurku lanang bule. Nyai Manik malas tetepan Pujaswarna baitus nyarita. Jadi mun kitu mah Andika geus nyaho meureunnan kana pamaksudan kuring anu mata geus nyaho ka ngaran kuring oge. Atuh tang tuwe kaula geus nyaho. Sabab waktu tadi Andika ngobrol jeung guru Andika ku kaula bisa kadenge kalawan jelas obrolan Andika Nyai Manik. Jadi mun kitu mah maksud Andika pangna ayeuna ngajanteng di hareupeun kuring boga karep rek ngahalangan kana pamaksudan kuring. Nya bener kitu Nyai Manik. Kaula jelas kudu ngahalangan kana tindakan anu bakal dilakukan ku Andika. Sabab hayang ngarebut mustika anu geus jadi milik nanang bule. Jadi salah kacida mun Andika hayang ngarebut eta mustika Nyai Manik. Nyai Manik da puguh geus kasup jawara wanita anu milu makalangan jeung Ki Ragapata anu jadi guruna. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Pujaswarna langsung Nyai Manik saga kiri pikeun ngalakukeun tindakan. Hei Pujaswarna, Andika teu kudu coba-coba rek ngahalangan kana tindakan nu bakal dilakukeun ku kuring ka silang bule. Mun Andika hayang salamet leuwih hade teu kudu pipiluan kana ieu urusan. Hasok nyingkir Andika Pujaswarna, nyingkir. Kaula mah bisa ini tinggalkeun di patempatan Nyai Manik. Saguduna ge Nyai Manik jeung jadi guru tong hayang ngarebut mustika sagarupa. Jadi leuwih hade Andika duaan anu kudu indit ninggalkeun di patempatan. Kitu ge mun hayang salamet. Nyai Manik langsung nangtukeun sikapna harita mesat pedangna anu ngadaplok dina tonggongna. Bari musirkeun paneutupna ka Pujaswarna harita Nyai Manik terus carita. Hei Pujaswarna, Andika mun kitu mah sarua jeung hayang ditina ku kuring. Ingatkeun kuring jawara wanita nu geus cukup lila makalangan di dunia kejawaraan. Jadi mun Andika kekeh moal indit kuring bakal ngalakukeun tindakan. Dina ngalakukeun tindakan kuring geus moal mere ampun kanu jadi lawan. Geus loba lawan nu jadi korban ku kaampuhan ieu pedang anu digunakeun ku kuring Pujaswarna. Jadi Nyai Manik rek ngalakukeun tindakan ka kaula kitu. Hah? Taya bayana. Kaula tangtu bakal upaya ngabela diri. Ngeunaan saha anu unggul kari kumaha engke we.
dina pungkasanna urang ijen jaja teh Nyai Manik. Nyai Manik kawangun pasangan saga diri pikeun majuna Rajang ngagunakeun jurus pedangna anu geus kalati asa. Pujaswarna, jalma seperti Andika memang kudu gancang ditindak. Wani ngahalangan, kuring kudu ngarasakeun sekeutna ieu pedang. Dadah panarajang ye. Heya! Jurela cilung Nyai Manik majuna Rajang bari metakeun pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Panarajang Nyai Manik saukurkeun ka tempat kosong. Sabab dina jarak sajengkal deui panarajangna keuna kana sasaran cirim Pujaswarna ngiles leungit. Syokhyuk. Abusilas. Pujaswarna ngiles leungit. Nyai Manik jadi kageteun sabab anu jilawan bisa ngaleungit. Jarak 4 lengkah di tempat Nyai Manik harita ti belah katuhun Nyai Manik ngacanteng nangtung Pujaswarna. Jurus pedang Andika memang hebat Nyai Manik. Ngan hanyakah sebetan pedang Andika teu bisa kena kana sasaran geuning. Kabuktian Andika kalaka narajang tempat anu kosong. Tangtu Andika ngerasa penasarannya anu matak bakal saga deui neruskan ijen jajatena. Nyai Manik ngawangun pasangan bari musirkeun paneteupna ka nu jilawan. Harita Nyai Manik terus nyarita. Mun Andika jago sajati tarungna ulah ngagunakeun ilmu anu aneh-aneh Pujaswarna. Kucara Andika ngagunakeun kemampuan ilmu ngaleungit, nandakeun Andika teu mampu ngimbangan panajang kuring. Jadi maksudnya Nyai Manik mah kaula teh kudu ngagunakeun kemampuan ilmu silat. Sabab Andika memang teu mampu ngimbangan ilmu kaula anu bisa ngaleungit kitu. Bener nya? Hade Nyai Manik. Ku kaula bakal dicumponan. Tarung ngagunakeun ilmu silat, kaula geus moal ngaleungit deui mangsang ngimbangan panarajang nu cilawan. Buktikeun eta caritan Andika. Ulah ngasukor ngomong bongkol. Tadah panarajang kaula ieu. Hayya! Jurela cilung Nyai Manik majuna Rajang deui ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Pujaswarna henteu ngiles ngaleungit tapi kacepetan gerak panarajangna teu mampu ngimbangan kacepetan gerakna Pujaswarna. Syokhyuk culak pelos. Panarajang teu kena kana sasaran. Harita Pujaswarna geus aya di tukang. Pujaswarna ngalakukeun panarajang balesan. Leungeun katuhu rek hantem kana leungeun katuh lawan. Tapi rekat harita Nyai Manik ngakilikeun badana bari metakeun pedangna kana leungeun katuh lawan. Pujaswarna henteu narik leungeun katuhuna nu disabat pedang lawan. Sabatan pedang kena kana leungeun katuhna Pujaswarna tapi leungeun katuhu nu disabat terus labas bisa mubus nyusup ngahantem kana cangkeng Nyai Manik anu beulah katuhu. Syuhyuk berat. Sabatan pedang kena kana leungeun katuh Pujaswarna. Syurusup panarajang leungeun katuh Pujaswarna ngahantem
karena cangkeng katulawan sedak des Setan! Nyai Manik ngagero kaget nahan ka nyeri terus ngadaligdeg mundur ka tukang. Tapi Nyai Manik kancang mencukeun di tangtunganana. Pujaswarna nu leungeun katuhuna tatu getihan kabeunangan ku sabetan pedang lawan harita bangun anu teu ngarasakeun ka nyeri. Nyai Manik jadi kaget waktu ningali leungeun kenca Pujaswarna dampal leungeun kencana ngusap tatuna saharita tatuna jadi lita eueuh tapakna saeutik-eutik acan. Nyai Manik ngahuleung bari ngupat dina jero hatena. Nyata si Pujaswarna lain lawan anu enteng-enteng, maena boga kekuatan ilmu anu sejen sajabana teh ilmu silat teh tatu dina leungeun katuhuna anu kabeunangan ku sabatan pedang aing ukur sakali ngusap ku dampal leungeun kencana langsung lita deui eueuh tapakna. Mun kaya kieu aing kudu leuwih ngaroncatkeun Panerajang. Ku aing dinyakeun ku aing masih. Nyai Manik ngabangun di pasangan. Pujaswarna musirkeun paneuteupeuna ka nuju lawan bari tos nyarita. Wayahna tadi Andika kabeunangan ku Panajang di kula Nyai Manik. Ngeunaan tatu akibat sebetan pedang Andika masih anu mampu dimangan ku deui kaula. Ganu harti sabetan pedang Andika kuat Nyai Manik. Montong bakal nyomongkeun diri Andika Pujaswarna kurang ajar. Kuring bakal mampu hungkulan acen pangarti Andika. Nu lantaran geus wani ngahalangan kana kala pamaksudan kuring. Mangka Andika geus mal diberi ampun Pujaswarna. Andika bakal ajar binasa. Tong emosi teuing, tong emosi teuing. Teu kudu ka ngaheulakeun caritaan deh Nyai Manik. Pikeun ngabinasakeun lawan lain perkara anu gampang. Anu jelas kaula mangrupa lawan anu berat ke Andika Nyai Manik. Teu kudu loba carita, kurang ajar. Tadas ya. Iya. Jurelat cilung Nyai Manik maju di Narajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan Panarajangna leuwih dironjatkeun. Mangsa Narajang ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Syuk apuk. Sabetan pedang Nyai Manik ngarah kana beuheung lawan. Rikat Pujaswarna ngakilikeun badana kagigir bari ngabendung leungeun katulawan. Syuk plus. Hiuk sak apuk. Tegas leungeun kenca Pujaswarna anu ngabendung leungeun katulawan ngajadikeun Nyai Manik leungeun katuhuna ngoleweng kagigir. Dina kayaan keur kitu Pujaswarna ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana kekamprong lawan. Panarajang Pujaswarna keuna kana sasaran tapi sabetan pedang Nyai Manik ge keuna kana beuteung lawan. Satyu kekekas Pujaswarna kabeunangan kekemplongna satyu berat sabetan pedang Nyai Manik kana beuteung lawan. Nyai Manik kageteun sabab nu lawan masih kene bisa ngasupkeun Panarajang leungeun kencana anu ngahantem kana dada lawan. Sajebrot geus setan kurang ajar. Nyai Manik daligdeg mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun Pujaswarna ngusap tatu dina beuteungna anu kabeunangan ku sabetan pedang lawan. Saharita tatu dina beuteungna ngaluarkeun getih teh jadi lita dewe. Panarajang Andika nyata leuwih hebat.
jeung ngabayakeun kita tadi oge nyai dan hanya ka tatu ku sabetan pedang Andika teu ngakibatkeun tatu anu berat anu matak masih bisa diubaran ku kaula Nyai Manik. Nyai Manik beuki tambah penasaran bari terus merhatikeun anu dilawan harita Nyai Manik ngomong dina jero hatena. Ningali kana kenyataan seperti kieu mah aing memang kudu lebih ronjat ya oge rada berat ya ngelawananana. Teu sangka si Pujaswarna kamampuanana hebat. Saukur ngusap tatu anu kabeunangan ku sabata pedang aing tatuna saukur sakideung lita deui leungeunna bisa langsung lita deui eueuh tapakan aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas mun kaya kieu mah. Teu cukup ku sabatan pedang tapi kekuatan tenaga lapisan aing anu sapinuhna kudu dipusirikeun ka leungeun kenca aing mangsa ngahantam dada anu dilawan. Panarajang kudu benang ku sabatan pedang eta anu kudu dilakukan kudu di aing mangsa ngungkulan anu dilawan. Ningali Nyai Manik tacan ngawangun pasangan deui harita Pujaswarna terus nyarita. Andika kalaka jadi siga anu bingung geuningan Nyai Manik. Sigana mah Andika geus teu untupan meureunanya bikin nuliskeun ieu tarung. Mun memang geus teu untupan mah Andika teu kudu maksakeun diri Nyai Manik. Leuwih hade gancangin ditinggalkeun ieu patempatan. Teu kudu boga karap hayang ngarebut mustika tidur kuring nang bule. Tong lah Nyai Manik nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dina naruskeun tarungna. Bari musirkeun paneuteup kanu jilawan Nyai Manik terus nyarita. Kuring mah make kudu ngeureunkeun ieu tarung Pujaswarna mun can ningali Andika ajal binasa. Seperti Andika memang geus sakuluna diperenan. Andika kudu ngarti Pujaswarna sanajan mampu ngubaran jeung leungit anu kabeunangan ku senjata lawan. Tapi kuring geus boga cara pikeun ngungkulan ilmu anu digunakeun ku Andika. Nyai Manik, Nyai Manik. Memang mibana kawan jeung ajan pangarti anu teu bisa dianggap enteng. Ngan anu jadi hanya ka kediri kaulama beut boga karep hayang ngarebut mustika anu geus jadi milikna nang bule. Kalau karek ngarebut sagarupa. Jadi mun kitu mah Andika teu beda ti rampok meureunanya Nyai Manik. Nyai Manik bari ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna harita musirkeun paneteupna kanu jilawan terus nyarita. Tarung tacan lekasan Pujaswarna. Andika geus teu kudu nyalahkeun kana tindakan kuring anu hayang ngarebut mustika milikna Sinang Bule. Sabab bongan eta mustika aya di Sinang Bule, mun teu kitu mah keur naon kuring make datang ka dieu. Andika memang benar Nyai Manik. Jawaban Andika memang benar, tapi saukur benar cek sorangan. Sakuluna Andika ngabayangkeun anak kumaha mun dari Andika anu ngapemilik eta mustika. Terus jalma sejen anu hayang ngapemilik ku cara ngarebut. Nah rek ngeunah kitu Andika atawa rek dibikeun kitu wae ku Andika. Geus teu kudu bacarita. Kamana karep nyarita teh Pujaswarna? Urang teruskeun tarungna sakurang ajar. Tadas ya jurus pamungkas pedang koncaran. Heya!
jurelat cilung. Nyai Manik maju dina rajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Panarajang Nyai Manik jadi lebih garang jeung bayangan sabetan pedangna ngarah karena beuheung lawan. Sedengkeun leungeun anu kenca geus sayaga pikeun nyusul. Jadi panarajang susulan di mana sabetan pedang kena kana sasaran mangka panarajang leungeun kencana oge bakal marengan. Tapi ijiran Nyai Manik nyalahan sabab harita Pujaswarna bangun anu geus nyahueun kana pamikiran anu dilawan. Pujaswarna nakis pedang lawan anu ngarah kana beuheungna kudengan kencana. Sedengkeun leungeun anu katuh ngabendung panarajang leungeun kenca Nyai Manik mangrupa panarajang susulan anu marengan kana sabetan pedangna. Satkeras leungeun kenca Pujaswarna anu nakis pedang lawan langsung geuna kawilang parna. Pedang meh nyapatkeun leungeun lawan. Satkeras leungeun kenca Nyai Manik bantrok jeung leungeun katuh Pujaswarna. Geseh samemeh Nyai Manik kadorong mundur ka tukang harita Pujaswarna ngasupkeun jejekan kana beuteung lawan. Set jejek kekekeus disusul ku panarajang leungeun katuh ngahantem kana dada lawan. Ngajadikeun Nyai Manik kajengkang oleh abga tukang. Sak hiuk ceprok gas. Kurang ajar sedang aing roboh. Nyai Manik ngageronahan kan nyari bari badan ngajengkang oleh abga tukang. Nyai Manik geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koreap kebut. Nyai Manik rubuh ngabebangkang maring lemah. Meh bareng jeung rubuhna Nyai Manik harita aya ciri anu ngacorelat anu saterusna nangtung di gigir Nyai Manik anu rubuh maring lemah. Corelat cileng dilugulug tete laki ragabaya harita anu datang mancunna tangtunganana di gigir Nyai Manik teh anu can bisa ngoneau hudang. Kiragabaya bari musirkeun panetipna kalebah Pujaswarna harita terus nyarita ditujukeun ka Nyai Manik anu jadi muridna. Asok gancang hudang ilaing Manik pangaranan jadi murid dewek mah ilaing sanajan pangawak awewe montong epes meer montong cengeng ilaing lain tandingan si Pujaswarna sabab manehna lain ti bangsa di manusia. Asok hudang Manik. Nyai Manik konea hudang terus cengkat nangtung. Kajurung kurasa panasaran harita Nyai Manik terus tumanya kanu jadi guruna. Jadi maksud ki guru teh eta si Pujaswarna teh lain ti bangsa ning manusia seperti urang atau kumaha gitu. Apa sidik jelas main teh jajak anu kasep rupa ngan peda baju anu dipakena memang teu lumrah jeung jalma biasa ki guru. Ilaing memang can waka bisa ngabedakeun karena makhluk gaib jeung sabangsa ning manusia Manik. Jadi eta si Pujaswarna teh datang jalam gaib Manik anu matak ilaing moal mampu ngungkulanana. Jadi kudu dewek anu ngungkulanana ieu mah ye. Oh, jadi si Pujaswarna teh lain manusia kawas urang mun kitu mah guru. Paingan atuh manehna boga kakuatan ilmu anu aneh ki guru. Tadi ge ditarajang kalakang ngiles ngaleungit terus tatu ku sabetan pedang bisa diubaran ku sorangan. Bagus. Montong dicaitakeun deui Manik. Apan dewek kita di ngabandungan karena kejadian lumangsung. Anu penting mah di mana dewek taru ngalawanan si Pujaswarna. Mangka ilaing kudu ngalakukeun tindakan sakumaha geus dibadamikeun tadi. Samemeh dihadang ku si Pujaswarna. Jadi di mana dewek geus mampu ngungkulan anu dilawan, ilaing kudu geus bisa
asup ka jero ngona Sinang Bule. Kituna teh sanggeus ngaburkeun heula tipung wangi panutup jiwa ti luareun enggon nu dipake ku si Nang Bule. Kumaha harti? Kaharti Ki Guru. Kumanik bakal dilaksanakeun sakumaha babadamian urang tadi. Tapi ari Ki Guru naha bakal mampu kitu kira-kirana ngungkulan kekuatan jeung kamampuan si Pujaswarna anu lain tibang saling manusia Ki Guru. Dewek geus malang melintang di dunia kajawaraan bani. Pikeun ngalawanan musuh kawa si Pujaswarna dewek boga ilmuna. Memang teu bisa saukur ngandalkeun kekuatan jeung kamampuan ilmu silat wungkul balik. Pikeun ngungkulanana sok ilaik mundur heula mundur. Engke di mah dewek geus dertarung ilaing gancang laksanakeun caitan dewek tadi. Nyai Manik geus henteu loba deui cacarita. Harita ngagajeng luncak muru ka tempat anu rada anggang. Sedengkeun Kirabaya maju dua rengkah. Musirkeun panentipna ka Pujaswarna baitus carita. Dewi geus nyaho. Silaing datang jalam gaib Pujaswarna. Anu ngahaja datang lantaran hayang ngabantu kasih Nang Bule nya. Kangaranan silaing tanu ngalawanan si Manik. Tang tuwe dewek bakal ngabantu jeung didinya lin tandingan murid dewek. Jadi nama silain jeung dewek jeung jajatena Pujaswarna mereka gunakan kekuatan ilmu aneh naon wae disingharepan ku dewek si Ragapaya ieu. Pujaswarna malas tetepan Kirabaya betus carita. Kekuatan batin Andika nyata sakit oge Kirabaya. Bisa nganyahoankeun ngeunaan diri kula. Memang bener kaula datang pikeun ngabantu ka Nang Bule anu geus dianggap dulur ku diri kula. Jadi karep kahayang Andika anu rek ngarebut mustika anu geus jadi milik Nang Bule. Moal bisa laksana. Sabab kaula anu bakal ngahalanganana. Saha bae anu boga karep saperti diri Andika hayang ngarebut eta mustika beunang ku Nang Bule. Kuring nu ngahalanganana. Kitu tah Kirabaya. Samemeh izin jajaten jelaskeun heula ka dewek di alam gaib mana asal silaing teh Pujaswarna. Coba jelaskeun ka dewek. Bisi Andika hayang nyaho. Kaula putra mahkota Sang Hyang Bagaswarna anu ngageugeuh ngawasa di Talaga Warna. Ku sakitu ge cukup jelas. Naon sababna dari kula ayeuna ngabela ngabantu ka Nang Bule. Dewek karti Pujaswarna ngarti. Nu dilakukan ku selain lantaran aya hubunganana jeung si Nang Bule anu menangkeun mustika Tirta Talaga Warna. Jadi ayeuna dewek bakal adu harepan ijen cajaten jeung anakna Sang Hyang Bagaswarna. Gerasaga diri si laing Pujaswarna. Sanajan si laing datang jalam gaib keur dewek moal make kudu kasoran ele cajaten dina mangsa ijen cajaten. Kaula bisa ngarti kekuatan jeung kemampuan Andika. Tangtu bakal leuwih punjul tibatan Nyai Manik murid Andika. Tapi sok sanajan Andika mibana kekuatan jeung kemampuan anu leuwih hebat, sikap kaula ge sarua jeung Andika Kirabaya. Kaula mau tepikeun ka kudu ngarandapan kasoran di cajaten. Oh manggas potong abatot wae sia. Ayeuna buktikeun kekuatan jeung kemampuan si laing Pujaswarna. Lantaran si laing anu ngahalangan kana karep hayang dewek, mangka si laing anu kudu maju narajang leuwih heula. Asok reka gunakeun kekuatan kumaha. Ade kita gabaki saha Ragabaya.
Kaula bakal naraja ngagunakeun kekuatan jarak jauh. Buktikan mun memang Andika mampu himbangan panajang kaula. Sok gunakeun panajang naon wae, dek jarak jauh dek deukeut. Sok gunakeun Pujaswarna. Pujaswarna langsung ngagerakeun sapasang leungeunna ngalakukeun panarajang jarak jauhna bari ngagero ditujukeun ka nu jilawan. Urang mimitian kira gabaya tadah panarajang kaula hayya. Pujaswarna teingkah di tempatna ngagerakeun sapasang leungeunna mangsa ngalakukeun panarajang jarak jauhna. Panarajang jarak jauh Pujaswarna mangrupa getaran kakuatan jadi gulungan angin. Harita ngadios nyurubuk maju muru kalebat tangtungan badan lawan. Kiraga baya ngagerakeun leungeunna anu belah katuhu bari di dorongkeun ka hareup terus kagero. Ieu kekuatan jarak jauh dewek. Dua gulungan panarajang jarak jauh bantrok di jawantara. Nimbulkeun sora anu ngabredag. Sok yuk. Yuk bredag. Jadi jeug Pujaswarna ngajar jaga tukang. Akibat tina bantrokan dua kekuatan jarak jauh. Sedengkeun Kirabaya tetep mancuh dina tangtunganana. Saukur kitu patut keningan kekuatan jarak jauh silaing teh Pujaswarna. Ari sugan dewek teh kekuatan panarajang jarak jauh anu hebat. Saukur kekuatan panarajang jarak jauh kawas kitu patut mah rek kumaha bisa ngarubukeun dewe Pujaswarna. Pujaswarna anu geus mancukeun tangtunganana harita kageteun oge ningali kana kanyataan bantrokan kekuatan jarak jauh anu ngakibatkeun dirina ngajari jeuk kadorong mundur ka tukang. Tetela Kiragabaya teingkah di tempatna. Pujaswarna musikeun perhatian kanu dilawan baitus carita. Andika tu kedua ka ngumar caritaan Kiragabaya. Ieu ijeun janjaten masih ke lumangsung. Kaula narajang deui. Roboh Andika. Heya! Pujaswarna ngagerakeun deui sapasang leungeunna ngalakukeun panarajang jarak jauhna dina kakuatan anu leuwih dilonjatkeun. Sedengkeun Kiragabaya mah saperti deui we. Ngan saukur ngagunakeun leungeun katuhuna wungkul anu didorongkeun ka hareup. Gulungan angin kakuatan jarak jauh anu kaluar tina leungeun katuhu mapag kakuatan panarajang jarak jauh ti Pujaswarna. Dua getaran kekuatan anu mangrupa dua gulungan angin panarajang jarak jauh bantrok liwe di jumantara. Bredak. Bantrokan dua kekuatan jarak jauh nimbulkeun di sora anu ngabeledak. Dituturkeun ku ngadaligligna Pujaswarna. Bari kadorong mulur ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun Kiragabaya saukur ngageser saeutik sukuna ka tukang. Kekuatan jarak jauh silaing masih kene lamah Pujaswarna. Pabuktian kalah ka silaing anu ngadalig ka dorong mundur ka tukang. Hei.
nandakeun kekuatan panarjang jarak jauh silaing teu mampu ngimbangan kekuatan jarak jauh ti dewek dulu. Jadi rek sababaraha kali sering ngagunakeun panarjang jarak jauh bakatna bisa diimbangan ku dewek, malah bisa diungkulan ku dewek Pujaswarna. Pujaswarna harita mancukeun tangtunganana bari musirkeun perhatian ka nu jai lawan. Harita Pujaswarna nyarita kekuatan panarjang jarak jauh Andika memang leuwih punjul ke Ragabaya, tapi lain ngandung harti kaula geus eleh jajaten. Sabab ieu ijen jajaten tacanakasan. Jadi ayeuna mah giliran Andika anu kudu majuna rajang di Ragabaya. Buktikeun kekuatan jeung kamampuan Andika pikeun ngungkulan anu jilawan. Wah, jadi ku dewek ayeuna anu majuna rajang kitu, majuna rajang. Hade ku dewek eta kayang silaing bakal dicumpodan Pujaswarna. Dewek bakal majuna rajang geus saukur ngagunakeun jurus jeung kekuatan naga lapisan atau ilmu silat unggul. Tapi panarjang dewek bakal dibarengan ku kekuatan batin tanah panarjang dewek Pujaswarna. Jurela cilung kira Ragabaya majuna rajang. Angin semeran panarajangna nebak kuat karena badan lawan. Sok kekelas. Waktu panarajang lawan datang, harita sajengka deui panarajang kena kana sasaran, harita waktosna seep.